Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi beraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring cara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati hasil karya tanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ke-58. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pederan kang tilih kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan kulawargana Juragan Pardi anu mana harita Neng Epa nananyakeun bapa ananya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Bi, ama nuju ka mana, Bi? Nah aya atanapi teu? Neng Epa nanyakeun deui bapana lantaran Bitoh can ngawalon. Pugu tuang rama teh nuju teu aya di bumi, Neneng nuju angkat. Mung bibi teh teterang angkatna margi teu kantos wawartos heula. Numutkeun pangemut bibi mah rupina tuang rama teh nuju aya kaparnyogian. Mung teu kedah salempang margi moal lami deui oge rupina wangsul geura. Walon Bitoh ngajawab sajalan terahna ngabejakeun Juragan Pardi. Nya lamun harita keur eueuh di imah tapi teuing indit ka mana, da puguh Bitoh oge teu nyaho. Janten bibi teu terang angkatna. Sumohon henteu Neneng, mung saur bibi oge teu kedah salempang. Margi moal lami deui oge tangtos bakal wangsul nuju di jalan panginten. Nya panginten nuju di jalan ama teh. Bi, nanya teh abdi ieu teh beut janten pating sarblak raraosan teh. Meuni asa teu pararuguh, nah rek aya kajantena naon nya Bi, beut meuni asa kareueung ieu teh. Ceuk Neng Epa bari ngareret ka Bitoh anu keur diuk gigireun. Ngadenge Neng Epa nyarita kitu, Bitoh rada kaget. Lantaran beut sarua jeung kayaan hatena anu ti tadi ngarasakeun pating sarblak kawas aya kila-kila anu kurang hade. Eta mah mung raraosan wungkul panginten. Margi apan salira teh nuju teu damang. Nya saena mah teu kedah seueur emutan. Muntang we ka Allah nuhunkeun panangtayungan ti anjeunna supados manah urang janten tentrem sarta teu seueur kahariwang. Ceuk Bitoh sabisa-bisa nentremkeun hatena Neng Epa sangkan teu loba mikiran anu teu pararuguh. Sok padahal hatena sorangan beut asa kalah beuki seseblakan. Astagfirullahaladzim, dah beut aya naon ieu teh? Hate aing karasa pating sarblak. Jeung deui naha akur jeung kayaan hate Neng Epa. Bitoh ngagerentes sajeroning hatena terus ngusapeungeut ret ka Neng Epa anu keur ngalempreh. Panon ucap kiceup neuteup lalangit. Bitoh, pami ama tos wangsul wartosan abdi nya. Sumuhun mangga Neneng tangtos ku bibi engke di wartosan. Jawab Bitoh geus kitu Neng Epa teu ngomong deui. Reup panonna peureum serta diteuteup ku Bitoh anu keur diuk ngajentul sorangan. Heuleut sawatara waktu ti harita. Wanci geus nincak kana waktu salat Isya. Sakur jalma anu araya di masjid prak ngajalankeun salat berjamaah. Kalayan husu ka asup Sarip jeung Mang Ocin. Sarengsena ngajalankeun salat Isya anu araya di masjid terus atuh kalaluar sarta rek baralik ka imahna. Tapi barang sararea keur aya di buruan masjid, hawar-hawar ti kajauhan ngadadak ngadengi aya sora salah saurang jalma anu gogorowokan menta tulung.
Tapi teuing ti palebah mana datangna lantaran can pati jelas jeung sidik da puguh sorana asa bulak-balik angin-anginan. Tolong! 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 Ceuk eta jalma anu menta tulung. Barang ngadenge kitu sakur anu araya di dinya sakabeh darungah ringe. Bari ngadedengekeun kana eta sora. Ae, tah kawasan aya nu menta tulung. Tapi ti belah mananya? Ceuk Pak RT Jahri panona rarat-reret ceulina dangdak dengdek sabab hayang jelas. Nya Pak RT aya nu minta tulung. Tapi can pati jelas na hati belah mana datangnya nya. Di kaler atawa di kidul. Tembal Mang Ocin rungah ringe kitu deui Sarip jeung anu sejena. Ceuk kuring masa ti belah kaler Ocin. Tapi sahanya? Asa ti kaler. Hayu atuh gancang urang tiang Ohim. Walon Mang Ocin bari singkil sarua dibelitkeun kana beuheung bareng jeung kitu. Sora nu menta tulung kadenge deui leuwih atra. Tolong! Tolong! Aya jurig sono! Ceuk jalma anu menta tulung. Sorana kadenge deui. Tah. Cenah aya seuneu. Buah-buah aya anu kahuruan euy. Ayo gancang urang teang bisi kaburu ngalentam ka imah anu sejen. Kitu ceuk Pak RT Jahari. Boga sangkaan lamun harita aya imah anu kahuruan. Sabab tadi jalma anu menta tulung teh ngagorowok nyebut seuneu. Belecet Pak RT lumpat. Anu sejena naruturkeun tapi kakara oge aya kana sababaraha lengkah. Reg Pak RT ngarandeg lantaran ngadenge aya sora anu ngaguruhan daruan. Siga sora angin puyuh. Tapi matak aneh. Sabab sakabeh tatangkalan kitu deui dangdaunan hiji oge eueuh anu aroyag. Anggar bae caricing paling oyag ogengan ukur lalaunan. Ari eta sora naon, Mang? Tanya Sarip terus ngareret ka Mang Ocin anu keur nangtung teu jauh ti dinya. Duh, katu aden. Tapi sapertosna mah eta sora teh ti luhur. Tembal Mang Ocin terus tanggah ka luhur. Sarip nurutan kitu deui anu sejena. Nya, barang bre sararea ngajenghok. Lantaran ningali gulungan seuneu keur nyuruwuk maju ka belah kidul. Eleuh, nah geuning itu mah kawas gulungan seuneu, Mang. Ceuk Sarip bari nunjuk ka luhur. Panona molotot da puguh hayang sidik. Samalahnya terus gigisik lantaran asa teu pati percaya kana tetempoana. Alah, laras aden gulungan seuneu geuning eta mah. Tembal Mang Ocin kituna teh bari jeung calangap. Lantaran ngarasa kaget samalah lain Mang Ocin hungkul anu calangap teh. Sanajan anu lainna oge sarua, sakabehna maraloho ka luhur ningalikeun gulungan seuneu hiber ngalayang di awang-awang. Gulungan seuneu terus maju ngidul samalah lalaunan terus nyirorot ka handap. Mang Ocin, hayu urang tuturkeun, Mang. Kawasana mah eta seuneu terek nyirorot ka handap. Hayu gancang bisi aya nanaon? Ceuk Sarip ngajak ka Mang Ocin sangka nuturkeun eta seuneu. Nya hayu aden. Barengbeng Sarip lumpat ti heula. Disusul ku Mang Ocin barang ningali kitu belecet Pak RT ngudag dituturkeun ku baturna. Nya antuk nama sararea pating belecir rek ngudag seuneu anu nyuruwuk maju ngidul. Aya sono euy. Aya sono. Awas bisi ninggang. Batur-batur gancang kalaluar ulah cicing deui mah. Eta sono bisi ninggang suhunon. Ceuk Pak RT sajeroning lumpat teh bari jeung gogorowokan. Ngabejaan ka wargana sangkan kalaluar ti jero imah. Da puguh seuneu teh katempo geus beuki handap. Nya euy batur-batur kalaluar. Aya sono hibur. Tembal Mang Ohim pipilweun gogorowokan nita sangkan baturna kalaluar. Barang ngadenge kitu. Nya puguh jalma anu keur aya di jero imah teh ampir kabeh barijil. Da puguh ngarasa reuas jeung sieun sabab ngadenge sora anu ngaguruh di luhur. Samalah anu sawareh mah loba anu terus pating bretek lumpat nuturkeun baturna. Da puguh panasaran hayang nyaho kanu keur kajadian.
Ari anu sawareh deui tuluy ngariung di buruan jeung di jalan. Awewe lalaki kolot budak ngagarimbung terus silih tanya jeung pada baturna, aya naon cenah, aya naon. Tapi saurang oge can aya anu bisa mere katerangan anu jelas. Da puguh can menang beja anu pasti. Nah aya naon harita teh estuning mata kreuwas jeung mata gempeur sararea. Mang Ocin, udah ka ditu Mang. Tuh seuneu nyorot ka handap. Sarip ngagorowo ka Mang Ocin anu keur ngabertek lumpat tukangeun. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula Sarip jeung Mang Ocin. Kitu deui anu sejena anu harita keur pating bretek lalumpatan. Ayeuna urang malikan nyaritakeun Juragan Pardi anu tadi keur diudag-udag ku gulungan seuneu. Juragan Pardi keur ngabecir lumpat bari gogorowokan menta tulung. Terus mengpeng muru ka imahna. Ari lumpatna teh jongjon terus bae luak lieu ka tukang lantaran sieun ka udag ku seuneu anu tuluy nyurubuk ngudag ka manehna. Sanggeus aya kana sawatara waktu Juragan Pardi anjog ka pakarangan. Kalacat unggah kana teras, jebrod neunggar panto, blus asup ka jero imah. Bareng jeung kitu, gulungan seuneu anu ngudag sakilat nyirorot ka handap. Terus nyurubuk nembrag imah. Jebrot, jelegur. Harita kadenge aya sora anu ngajelegur meuni eundeur dibarengan ku sora Juragan Pardi anu ngajerit tarik matak pikawatireun. Ari imah bagian hareup, gur sapada harita kahuruan. Alah, panas. Aduh, panas. Aduh. Juragan Pardi ngajerit maratan langit ngoceak mapakan mega. Awakna kaduruk. Ah, panas. Ampun. Aduh, ampun tobat. Ampun panas. Juragan Pardi kadenge kokoceakan. Awakna nu dihakan seuneu adu glajer. Bertek lumpat keluar, bru labuh terus gogorelengan di buruan. Kocapkeun biitoh anu keur aya di jero imah. Harita teh keur nungguan Neng Epa di kamar, kan untung kamarna ngarendeng jeung patengahan. Barang ngadenge sora anu ngajelegur di hareup, biitoh meuni luncat tina diukna. Da puguh bakat kureuwas bertek lumpat terus keluar di kamar. Barang red kahareup pitoh calangap awakna ngadeg-deg tur nyorocon. Sabab ningali seuneu anu geus ngaduruk imah bagian hareup. Samalah bitoh oge ningali Juragan Pardi anu keur gogorowokan. Awakna anu glajer dihakan seuneu. Ah, Juragan Pardi. Bitoh ngagrosa tarikna jebut ngaran dudungana. Kituna teh bari garo singsa teu puguh cabak. Bertek lumpat ka tukangnya maksudna mah rek nyokot cai keur nulungan. Da puguh teu tega. Tapi kadenge sora Neng Epa harita gegerwan ti kamar. Bibi, aya naon, Bi? Ceuk Neng Epa anu keur ngalempreh dina kasur kuniang harita maksakeun jengkat lalaunan. Ngadenge kitu biitoh anu tadi rek nyokot cai balicat balik deui. Sup ka jero kamar kasampak Neng Epa keur diuk dina luhur kasur bari muringis. Ah, Neneng hayu enggal keluar. Kahuruan, Neneng. Ceuk biitoh bari jeung gempeur. Ngadenge beja kitu puguh Neng Epa reuwas anu taya papadana. Karawek biitoh kana awak Neng Epa terus disangke sarta dipaksa sena turun tina ranjang. Tapi suku Neng Epa leuleus teu bisa ditapakeun. Da puguh keur gering. Bitoh kacida pisan bingung sanajan awakna Neng Epa begang oge, tapi ari digugulung ku sorangan mah teu burung karasa berat. Ya atuh bitoh meuni ugal-ugil nyangke awak Neng Epa. Digusur dibawa keluar ti jero kamar. Bitoh ngaluarkeun sakabeh tanagana. Lantaran lamun cicing bae moal henteu maranehna duaan oge bakal sanasib jeung Juragan Pardi. Anu harita kadenge sorana keur kokoceakan di buruan. Bitoh jeung Neng Epa geus kaluar ti jero kamar. Barang red kahareup seuneu geus beuki gede ngaduruk imahna. Astagfirullahaladzim.
Bibi seuna kahuruan. Neng Epa ngajerit bari melong ka hareup. Ari seuneu geus ngalentab ka ditu ka dieu. Samalah ampir geus rek maju ka patengahan. Sorana ngaguruh estuning mata ketir, paparabotan anu kaduru kadenge sorana pating beletok, aseup hideung ngeluun kaluhur matak perih kana mata. Jengoh-jengoh Neng Epa batu, nya kitu deui bi itoh oge ohek-ohekan dadana karasa eunggap panona perih. Neneng, enggal hayu urang keluar. Hayu. Ceuk bi itoh bari nyangke hawak Neng Epa. Tapi Neng Epa teu bisa diburu-buru da puguh awakna karasa leuleus eueuh tanaga. Tapi ku bi itoh terus digusur dibawa ka tukang. Telila srog ka dapur terus muru kana panto. Kudupruk awak Neng Epa ngudupruk. Bru rubuh les teu inget di bumi alam. Ningali kitu bi itoh beuki geumpeur nya terus ngaguyah-guyah awak Neng Epa. Tapi Neng Epa geus teu sadar kana dirina. Neneng, gugah hayu urang keluar. Aduh, kumaha geuning ieu teh kalabet kalah kapiuhan. Bi itoh rawah riwih ceurik awak Neng Epa dikuyah-kuyah sangkan udang. Tolong! Tolong! Bi itoh antukna inget menta tulung, telenyeng muru kana panto terus gancang buka tulak. Geus kitu bertek lumpat keluar, terus gorowok menta tulung ka tetanggana. Kasugri kaum dangu cag tunda heula kayaan bi itoh jeung Neng Epa. Ayeuna urang malikan nyaritakeun Sarip jeung Mang Ocin. Kitu deui baturna nu tadi ngudag gulungan seuneu. Sarip harita lumpatna beuki tarik lantaran ningali gulungan seuneu beut kawas nyirorot ka palebah imahna. Bareng jeung kitu kadenge sora anu ngajelegur tarik pisan. Puguh atuh sakabeh jalma anu harita keur abang lalumpatan reuwas, samalah ngadenge sora jalma anu jajaritan nyebut panas. Bertek Sarip lumpatna beuki tarik. Napasna ngahegak dadana renghap ranjug. Teu lila gok anjog ka hareupeun imahna. Puguh Sarip meuni calangap lantaran ningali imahna geus kaduru ku seuneu anu kacida pisan kedena. Samalah diburuan aya saurang jalma anu keur gogorelengan. Sakujur awakna dihakan seuneu anu tayalian ti Juragan Pardi bapana. Alah, panas! Tolong! Tolong! Juragan Pardi kociak dengek awakna gogorentelan bari teu eureun jejeritan. Ama! Kasugri kaum dangu. Sarip ngegero ka bapana. Telanyeng nyampeurkeun sarta gancang ngalaan sarung. Gebot dipake ngagebugan seuneu anu keur ngahakan awak bapana. Bareng jeung kitu torojol Mang Ocin dituturkeun ku Pak RT jeung baturna. Sararea bareng geus anjog kadinya. Barang datang sararea oge eueuh anu teu ngajenghok. Sabab ningali imah Juragan Pardi anu geus kahuruan. Seuneu maju kaluhur ngahakan kana suhunan. Samalah geus ngarayap ka tukang. Astagfirullahaladzim! Kahuruan! Kahuruan! Ceuk Mang Ocin panona molotot bahamna calangap dadana renghap ranjug. Mang Ocin, Pak RT, gancang tulungan ama. Tulungan bapak kuring kaduruk. Batur, tulung! Sarip ngagorowo ka Mang Ocin jeung Pak RT kitu deui anu sejena anu harita beut kalah ngajaranteng bari aralohok. Da puguh kasima kukayaan. Barang ngadenge Sarip ngagorowok menta tulung, Pak RT jeung Mang Ocin telenyeng ngadeuketan sarta terus ngalaan sarung. Gebot sarung dipake mareuman seuneu anu keur ngaduruk awak Juragan Pardi. Anu katempo keur gogorentelan bari jejeritan. Alah, waduh, panas, tolong, panas. Ningali kitu anu sejen nurutan marantuan mareuman. Sarip anu keur pakpik-pek mareuman seuneu ras inget ka Neng Epa jeung bi itoh anu keur aya di jero. Lenyap atuh hatena reuwas, ret ka Mang Ocin anu sarua keur bukbek mareuman seuneu. Ningali kitu Sarip teu loba mikir, da puguh eueuh waktu pikeun ngobrol. Berengbeng Sarip lumpat teu nolih kana nanaon. Lantaran inget kana kasalamatan adina sok sieun kumaha onam.
Cek pikirna bapa namah geus loba jalma anu nulungan. Tapi adina jeung Bito can karuhan nasibna. Sarip ngoreleng kagigireun imah breh katempo seuneu geus maju ka tukang. Sora imah anu kaduruk kadenge ngaguruh meripating beletok pating dorok dok bata ketir. Kayaan disabudeureun imah robah jadi caang. Seuneu ngebebelak kaluhur ngagugudag beuki lila teh beuki gede. Luak leo katebak angin. Sakur-sakur anu araya didinya kabeh jadi kawer. Nyaksian kajadian kitu. Sarip beuki gemper. Tapi nya sabot keur kitu kadenge sora Bito gegeruan menta tulung. Tolong! Tolong! Ceuk Bito ngageruan sakuat tanaga menta tulung ka baturna. Berbet Sarip lumpat terus muru ka pelebah panto dapur. Breh katempo Bito keur saralak sirilik ka ditu ka dieu teu puguh gawe. Sampingna disingsatkeun sareutuur. Bito, mana Epa Bi? Tanya Sarip riweus-weus nanyakeun adina. Aya Aden, tuang rai mari pawon, anjeunna teh nuju ka piuhan. Walon Bito leungeunna nunjuk ka dapur. Ngadenge kitu Sarip geus teu loba deui tatanya. Harita keneh terus lumpat sedengkeun Bito nuturkeun ti tukang. Nya teu lila geus nepi ka dapur. Sup atuh ka jero breh katempo adina neng Epa keur ngagoler deukeut hau. Ret ka patengahan katempo seuneu geus ngahakan ka sabudeureun imah. Haseup hideung meuni mulek matak enggap silalatu rabeng hariber. Epa! Sarip ngagero ka adina karawek kana awakna terus dipayang sarta dibawa keluar. Bito, hayu Bi keluar. Enggal keluar Bi. Ceuk Sarip ka Bito anu keur nangtung bari molotot. Sukuna karasa saleuleus. Hayu Aden, hayu. Nya sanggeus kitu mah Sarip jeung Bito gura-giru indit tinggalkeun eta tempat. Anu moalila deui oge kawasna bakal beaku seuneu. Beras jalana mabal ka kebon lantaran kahareup mah kahalangan ku jalma anu keur pahibut mareuman seuneu. Kasugri kaum dangu. Sarip rurusuhan ngajugjug ka imah tatanggana anu deukeut. Sarta teu lila oge geus nepi nya terus atuh mihapekeun heula neng Epa sarta ditarungguan ku Bito jeung anu boga imah. Sanggeus neng Epa jeung Bito aya di tempat anu aman. Sarip buru-buru balik deui ka imahna. Anu harita kahuruan. Breh katempo Pak RT keur paparentah ka batur-baturna sangkan gancang mareuman seuneu. Ari Sarip terus lumpat muru ka bapana anu kayana masih keneh cara tadi. Awakna adu glajer gogorentelan terus ngajauhan imahna anu kahuruan. Ari Mang Ocin jeung anu liana pakepuk mareuman seuneu anu ngahakan awak Juragan Pardi. Batur-batur, gancang bantuan pareuman itu sono. Gancang ngarala cai hei. Sok sararia buru tong cari cing wayat woi. Pak RT Jahri gogorobokan cucih mere parenta sangkan batur ngarala cai keur mareuban seuneu. Anu beuki lila beuki gede. Ngahakan imah Juragan Pardi. Buriak anu araya didinya rabeng lalumpatan nareangan emberek ngarala cai. Ayo ai, gancang ngarala cai oi, ngarala cai. Ceuk Mang Ohim. Berengbeng lumpat pangheulana muru ka imah tatanggana rek nginjem ember keur ngalacai. Nya saenggeus meunang bertek lumpat ka landeuh muru ka balong dituturkeun ku baturna. Kayan harita estuning mata ketir jeung mata kriweuh. Jalma-jalma loba anu pating gadaro nyebut kahuruan terus pating belecir lelumpatan rek mantuan ngaralacai. Tapi aya oge nu ngadon ngalalajoanan. Jalma anu daratang beuki loba ngagarimbung pahibut ngahalangan jalan. Beut kawasan anu keur ningali hiburan. Bareng jeung kitu burudul anu ngaralacai daratang. Awas ing haralangan jalan. Jeung di ulah dareukeut teuing deuleu. Kitu seuneu meuni gede hayang kaduruk sateh. Ceuk Mang Ohim anu geus datang bari ti babaregeg ngajingjing hember. Samalah dituturkeun ku batur-baturna anu sarua ngajaringjing ember. Ningali kitu buriak atuh jalma anu ngagarimbung nyingrai. Mang
Bismillahirrahmanirrahim gura-giru nyamperkeun ka palebah juragan Pardi anu katempo awakna harita keur gogorelengan dina lemah sarta pada ngarpukan ku sarung ningali kitu geus teu loba catur samur cai saember dibanjurkeun kana awakna seuneu kakalecesan sawur deui dibanjuran ku baturna teu lila pes atuh seuneu teh pareum awak juragan Pardi ngagoler nang karak bengkang samalah katempo meni ngebul sarta kaambe bau daging anu kaduruk kasugri kaum dangu kaayaan juragan Pardi geus teu mangrupa estuning kacida matak pikawatireun jeung matak ginggiapeun anu ningali sanggeus katempo seuneu pareum sarip gancang buru ka bapana ama sarip ngagero ka bapana brek diuk gigireun hing ceurik ngagupuk panon sarip mencerong kana awak bapana leungeun hayang ngarampa tapi teu wasa lantaran awak juragan Pardi katingali hideung kulitna boleger campur jeung getih dagingna satengah asak nya cindekna mah geus teu mangrupa jalma. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti anu Maha Agung. Nah, dugi kaki nasipun Bapa teh ama tobat teuing. Apunten abdi ama. Sarip ceurik ngaguk-guk gigireun bapana anu katempo ngabebengkang sarta geus teu usik malik ku sararea teu kagambar sakumaha nyeri jeung perihna hate Sarip dina mangsa harita. Sarip ceurik lolongseran disaksian ku Pak RT jeung Mang Ocin kitu deui anu sejena. Tapi hanjakal saurang oge eueuh anu bisa nulungan kana sedihna. Anu araya didinya ukur bisa ngariung naringalikeun bari pating haruleng. Saurang oge eueuh anu bisa cacarita. Sarip saeutik oge teu nyangka lamun dirina kudu ngalaman sarta nyaksian kajadian anu kacida mata ketirna. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Parna geuning ieu mah. Ceuk Pak RT terus ngadeuketan ka juragan Pardi. Gog cingogo gigireun bari nitenan kana kaayaan awakna anu katingali geus teu puguh rupana sarta pada ngariung digugulung kunu araya didinya. Pak RT enggal tulungan pun Bapak Pak RT enggal tulungan. Aduh. Ceuk Sarip menta tulung ka Pak RT sangka nulungan anu jadi bapana. Anu harita katempo geus teu walakaya sarta teuing hirup keneh teuing henteu. Mitra, jag heula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi beratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.